ieu budak bingung sadayana. Pala hadirin ye soanten kiamat. Sae amat pasehat amat bubuhan ulama. Jadi barudak anu genep bingung taya hinggana teu tiasa salat nungtungna siling sedekeun we teh barudak teh. Sebab manehanana tadi teh magahan kaki Ahmad. Jadi tinimbang salat kalah karibut di tukang cek sawareh tangkurak sia ieu. Cek sawareh sia ieu, duh kaisinan ieu. Jadi barudak teh teu salat, anu salat maki Ahmad we sorangan Pak. Banget ku isin ieu barudak si horeng eta teh hiji ulama. Barang beres netepan Ki Ahmad ngajak ngaos deui. Jang memeh sare urang ngaos heula. Akhirna ieu kumaha barudak Pak, banjir ku cai panon nangis payuneun Ki Ahmad. Basana teh Pak Kiai hampura ti luhur saujung rambut ti handap sausap dampal. Ku ayana abdi teh anom keneh. Boga rasa abdi dosa. Boga rasa abdi ngahina abdi ka bapa. Sanajan didungkar ku halu 7 abdi teh moal init Kiai tetep abdi rek masantren di dieu. Ih cek Ki Ahmad pan mamang mah teu bisa ngaji. Aya we jampe orai-orai wae mah. Kitu Ki Ahmad teh henteu sombong hirupna. Sawios ajengan abdi mah tetep sanajan didungkar ku halu 7 moal init tetep rek masantren di dieu. Anu akhirna ieu budak teh pakapaksa sarare dilangar. Barang dur subuh teras ieu barudak teh tarurun ti langar bade netepan subuh milari cai kangge abdas. Ari bapana Ki Ahmad keur nangtung we pipir imah bari kiih. Barang ningali ieu barudak meningaleut ti langar genepan Gusti eta bapana Ki Ahmad kiih bari lumpat. Ari pokna teh maneh ka pamajikanana. Si Ahmad jelas anakan lalaki kabeh anakna geus tarurun. Cek budak santri direken hayam ieu urang teh ku jelema. Ban taku santri. Alus kabujeng ku bab ku Ki Ahmad barudak ulah diheureuyan pan eta teh pun bapa. Eta cenah ajengan ngaledek pajarkeun ajengan anakan sagala. Anu akhirna kumaha pala hadirin? Ieu barudak teh tetep masantren. Ngan teu lami ngan ukur saminggu ieu barudak teh permios bade marulih. Ieu barudak mulih soteh kahiji teu gaduh bekel. Maksudna rek nyandak bekel. Kaduana sedih teu aya pasantren. Maksud barudak rek ngayakeun musyawarah sareng ibu ramana. Ku hoyong ngabangun pasantren. Nomor katiluna ieu barudak teh ngarasa sedih ningali Ki Ahmad umuran saminggu can pernah katingali ngahuapkeun sangu Pak. Jadi barudak teh permios ajengan abdi nyuhunkeun doana tapi tetep abdi teh moal alami nyaeta bade mulih deui. Cik jang didoakeun ku bapa. Terasi barudak teh anu genepan ngaleut marulih. Sadayana kabumina mah masing-masing. Barang darongkap kabumina ieu barudak ngayakeun musyawarah jeung ibu ramana. Nyarioskeun yen abdi mah kiai parantos gaduh mah ibu bapak ngan pasantren teu aya. Upami kaya kaikhlasan jeung karidoan abdi teh koyong ngabantu kiai ngabangun pasantren. Ancana ieu barudak teh tetep haye ngabangun pasantren.
Saur Ibu Ramana jang cocok pisan dedeh anjeun ka Ibu Rama. Taya dunya anu mangpaat teh maneh mawa-mawa kana jalan kasalametan dunya akhirat. Sedengkeun jariah teh anu insyaallah teu aya pegatna ngocor jang. Iraha anjeun rek marangkat deui. Ulah ganing 100 dugi 1000 ku ibu jeung bapak dibelaan perkawis ngadamel pasantren majang. Anu akhirna pala hadirin putus musyawarah, akhirna siap-siap nyanak di kadaharan bekal anu kalintang seueurna, nyanak artos masing-masing kangge ngabangun pasantren. Ieu barudak teh kempel deui anu genep telah migancang eta barudak arangkat deui. Sapanjang jalan dedeh teuing hayang geura enggal penak jeung Kiai Ahmad. Tapi barudak di jalan ngarobrol we. Barudak ieu kadaharan anu dua bongsang mah urang bikeun we ka bapana Kiai Sugan Bageur. Bener euy. Anu akhirna dongkap deui ka pasantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Ki Ahmad moro barudak salamet alhamdulillah. Ieu anu dua bongsang teh kadaharan dipasihkeun ka bapana Kiai. Daekeun eta nyokot makana kadaharan, tapi nanya maka santri najis teu daekeun. Teuas hatena. Anu akhirna kumaha pala hadirin, teras ieu barudak teh siap ngabangun pasantren saurang hiji alit-alit oge. Jadi barang dugi ka saminggu tetela eta pasantren aya genep sanaos alit. Ibu Ramana maningalikeun we. Sadinten dua dinten Pak, alhamdulillah santri teh nambihan. Tiap dinten eta santri namihan bae. Barang dugi kala bapak lamina eta sataun atawa sawarsih lamina atawa sataun lamina dietang ieu santri parantos aya 60 langkung. Alhamdulillah pala saderek. Ieu bapana Ki Ahmad ti genep nugi kalabah 60 najis cang nyoran nanya ka santri. Anu akhirna pala saderek. Barang dugi kalabah 2 tahun Ki Ahmad dietang santrina parantos 100 leuwih. Cepet. Para bapak alhamdulillah hidayah sinarang taufik ti Allah. Dadak sakala inung bapana teh kira-kira tabuh 2 nangis. Basana mah coba ibu menta dihampura dunya akhirat. Barang disampeurkeun ku Ki Ahmad, nanaonan cenah Pak? Tengah peuting kieu. Basana teh jang bapa hampura dunya akhirat sanajan kana. Disangka ku bapa mamaneh teh sasar hirup di dunia ieu, si horeng bapa anu sasar ti baheula. Jadi bapa teh ayeuna majang. Bapa hayong diajar salat, bapa hampura sanajan ka anak. Jadi bapa teh anu sasar, bapa teh anu teu bisa hirup rugi teu ibadah ka Allah. Boga rasa rugi ya inung bapana. Gogoleran nangis. Alhamdulillah Ibu Ramana geus kitu hidayah sinarang taufik ti Allah. Dugi ka insaf daekeun ibadah. Getol hudangna ge ti peutingan getol teuing. Jalingur teuing. Dur subuh jam 3 dihantem. Eta santri mani bingung, ya sahanu nabah bedug subuh ya.
cek saware santri moal salah abahna Ki Ahmad bener Pak puting keneh euy puting keneh barudak atuh can tuna ikarak jam 3 jalinger teuing meureun maklum mamayu salat anu akhirna alhamdulillah ya Ki Ahmad teh santri nyangkin seueur ibu ramana parantos insaf pala saderek nincak kana hiji taun geus kitu pitulung ti Allah rizki mah teu disangka-sangka ka manusia nu sabar nu tawakal janji Allah dina Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib sasaja mah anu tawakal ka Allah janji Allah ku Allah baris dibere enggon kaluar tina kabingung tina kasusah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib jeung bakal dibere ku Allah rizki anu teu disangka-sangka anu akhirna ieu Ki Ahmad tadi gotong royong ku sadayana eta santri dikamekahkeun didorong ku sakabeh santri mama kiai wayahna kedah angkat ka tanah suci nyukupan rukun Islam anu kalima alhamdulillah kaputusan Ki Ahmad diuruskeun ku sakabeh santri berangkat ka tanah suci paladirin Ki Ahmad alhamdulillah di perjalanan salamet kalayan bisa ngalaksanakeun ibadah haji barang gancang riwayat cunuk kana waktu ninggang kana mangsa Ki Ahmad bade mulih ti tanah suci santri kabeh euneur mapagkeun kiai Ki Ahmad geus nganges sorban putih peci putih eta jubahna nu kalintang saena eta Ki Ahmad barang dongkap pala saderek lungsur tina kapal muridna dugi kanangis sedih banget ku pohara mulyana Ki Ahmad ibu ramana mah kantenan sumawona dugi kalebah gugulingan jang Gusti tetela maneh teh meureun hiji anak anu soleh keur mah jadi kiai geus jadi haji santri nyangkin nambihan syariatna lamun anjeun teu mabet ka pasantren jang ieu bapa jeung ibu teh kana jurang nu mana buah asupna bapa teh alhamdulillah Ki Ahmad pala saderek pada ngalayat pada nempok katuangan sanes kanten parantos teu kadahar namung ibu ramana kapayunan Ki Ahmad teh nangis basa nama bunga anu amar wata suta ibu sarang bapa ningali anjeun geus jadi haji katamah kiai katamah santri seueur namung aya sarupi deui ibu sarang bapa teh nu diemutan berang peuting jang naon Pak ai umur anjeun dihitung ku bapa kurang leuwih geus 50 tahun nah teu hayang kagungan bojo jadi Ahmad teh teu acan kagungan bojo tengok keneh umurna kurang leuwih geus 50 tahun jadi ibu sarang bapa sok isin ngadenge obrolan barudak pokna teh apa kiai banci kitu nu metak wayahna we ujang gerak kagungan bojo ku hayang ibu teh boga minantu da puguh boga anak ngan hiji-hijina insyaallah cenah Pak ngan kumpulkeun we ieu santri sebab abdi milari pibojoeun moal tiasa sadinten dua dinten saminggu 2 minggu moal tiasa paling sakedik abdi kedah ngalalakon 7 sasi ya Allah ya Rabbi sadayana santri bingung
cek bapana barudak bawa guru maneh marek nyangan anu buntutan suka dari bapak mah baheula zaman bapak sapoe ge 15 menang awewe medaguyep malum bapak nama adat Jawara kene teu tiasa cenah Pak Ai abdi mah kumaha barudak lamun ditinggalkeun ku kiai lalakon 7 bulan ridho marane mangga cenah ajengan ai laras-laras mamangga tetap abdi moal bisa robih masantren di dieu tah lamun anjeun rarido singkah haradenya bada subuh enjing kontan mama rek berangkat jadi keputusan kiamat musyawarah jeung sakabeh santri enjing bada subuh bade mangkat doakeun barudak barang dur subuh kiamat netepan subuh barang beres netepan subuh Ki Ahmad dangdos sinjang gebeng nage meningalosin acukna jubahna nu kalintang seueurna pala hadirin aya model jeung aneh eta Ki Ahmad bade milari istri bade milari pibojoeun nah kalah ka make calana anu hanapna hanapeun tuur leheung lamun alus maka acuk tiamah romeng eta kopiah beureum dipake deui ngaha ja manehna teh meser ti Mekah anu persis cara bareto nyoren kaneron eusina teh kitab jeung angean anu bersih 2-3 setel mangul pacul aneh amat eta Ki Ahmad bade milari pibojoeun kitu dangdosanana eta ibuna sareng bapana bingung amat aya aneh eta si Ahmad mad ya Allah nah harek macul ieu teh harek ka mana ai bapa mah milari pibojoeun teh jang teu boga baju ge mending nginjem ka babaturan tegaduh sapatu ge namut besi teu bogoheun nah ari anjeun kalah ka kieu cek Ahmad beda Pak ari abdi marek nyobi ka istri teh lamun istri bogoheun kana dangdosan model kieu engke lamun abdi dangdos leuwih gining leuwih bogoheun benar daripada tina gining tepi kabutin daripada tina seueur artos tepi ka teu dahar abdi mah mung nemongkeun kagagahan jeung kabeungharan keur naon atuh ditemongkeun isin kanu kagungan kanu kawasa ih bener beda nomor mun kieu jalanna ieu tapi ngadoakeun we bapa majang tapi rarasaan 7 tahun ge sah nu daekeun santri ge kabeh pada bengong wah acak-acakan kiai dak ya cek sawareh golongan santri ih sahanunya hoda kiai teh kiai ge beureum kitu mah atuh ampun saha cing rek daekeun doakeun we cek barudak santri euy si lain teh ulah sok wani ngahina basa kanu jadi guru sabodo-bodona ge guru saluhur-luhurna tak-tak moal bisa ngaluhuran kana sirah si lain teh nyaeta kitu kitu teh mah ngan ku eungap we cenah saya mane nyona eta kiamat teh angkat duka ka lemur mana duka ka daerah mana sapanjang jalan maca sholawat teu liren-liren teu kacaritakeun Ki Ahmad kacarioskeun di hiji daerah aya jalmi beunghar jenenganana Pak Haji Hasan punten we bilih aya nu sanami ieu Pak Haji Hasan teh kaceluk kaun-aun kakoncara gajana pria jujuluk adil palamarta lenggahing bilang kancana nganggo makuta binu kasiri tina retes ing sosoca asta gangga wiratanu perta asta muncara wayang asta panangan gangga iku banyu wira arane wong pinter tanu iku mangsi perta iku kalam
namun ayah salah seetik Pak Haji Hasan terada medit Ari kagungan putra pala saderek jenenganana teh Ratna Mintarsih. Ieu budak kirang langkung yuswana 15 tahun, majeuhna parawan Majaputri. Ari kageulisanana eta Ratna Mintarsih teh bintangna parawan di kota eta teu aya nu mahi, Pak. Ditingali gidigna meuni gidig ringit. Ditenyo lengkah perak kepatna meuni singkertip. Eta pipina oge bapa metak ti soledat kutu ti jalikeun tuma. Gelis. Mangudin mah geus pohara we pokona mun nyoma euy. Allahu Akbar kagelisan Ratna Mintarsih teh jadi euneur sadadayeuh onar saja jagat geger sakabeh sudager Pak. Geger sakabeh pagawe, geger sakabeh jelema beunghar. Dararongkap ka bumina Pak Haji Hasan ngalamar, najis hiji ge eueuh nu ditarima. Eta Ratna Mintarsih teh sakola ge dijajab ku mobil. Si horeng ikopiah beureum mereka dinya maksudna. Ki Ahmad teh ari Pak Haji Hasan keur nyang hunyar we dina kursi males. Nya nu maca sholawat. Barang katingali teh Pak pucung hule eta Ki Ahmad make kopiah beureum mawa gemolan. Oh, nu rek menta-menta. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tir yaqil aghyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Dongkap Ki Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji medit. Ayeuna jeung Jang. Rek menta-menta cenah maneh teh. Sanes ajuragan. Abdi teh milari padamelan ceuk Ki Ahmad. Oh. Milari padamelan. Saha ngaran maneh? Ahmad, Pak. Oh, Ahmad. Kitu ge ulah diukna tangga jang menang ngepel tah turun. Nah, kabina-bina teuy. Calikna tangga teu meunang, pokna menang ngepel. Korosak deui Ki Ahmad teh kana koral curugan teh tah. Saha ngaran maneh? Ahmad, Pak. Heueuh, poho deui Bapak. Pikun-pikun. Jang urusan pagawean mah geus teu aya. Kebun karet ratusan hektar beres. Duka sawah cenah ieu. Ke urang panggil manor gawe nya Jang sebab mama mah henteu terang. Apakah aya keneh pagawean apa teu aya? Sebab aya anu ngabogaan kawasa di dieu teh soal pagawean mah. Ku bapak geus diserahkeun saha ngaranna Pak kawasa benak Pak Haji Hasan teh Pak Karman ngaranna. Punten bilih aya nu sami-nami. Eta Pak Karman teh juara, Pak. Teu meunang salah seutik main gelepok bae. Jalmina jangkung ageng. Make iket hideung, baju hideung, calana hideung. Tukang bobok, tukang tarok.
cek nu bohong teh mah ngan henteu tukang ngabobokan anerok mah. Ilmu kalahiran pinuh. Ajian weduk parung Cigunewa Cikang Tengan Serak Cimane Tanyakan Braja Musti Taji Malela Betara Karang ilmu banyu Pancasone Betara Sangsang Sapu Angin Sapu Inyuk Sapu Pare pinuh deh kita majal mateh Pak eueuh gawena ngan pasea bae eta gawena barang datang angkiran ti Pak Haji Hasan guancangna Pak Karman datang golokna sameter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya penciteun tah juragan? Woi. Pan sia nanyakeun penciteun. Beusina cenah aya budak ngakal. Sombong aja mah ya. Kieu man. Bapak rek nanya ka maneh, apa aya keneh? Apa teu aya ieu pagawean teh? Kebon karet beres cenah. Namun sawah aya satempat deui anu can beres. Nah. Di mana? Anu aya di sela-sela gunung. Kabelah wetan gunung, kabelah kulon gunung, Pak. Di sela-sela gunung anu 11 petak. Ai saung maraos caina meuni curcor tapi ieu jalmi eueuh nu wantuneun Pak. Keung hawana. Nah. Jadi can beres tah can Pak. Karman aya budak milari pada melantuh ngaran si Ahmad. Coba sugan kersaeun. Coba gawekeun ku maneh. Di mana cenah juragan? Tuh di luar cik. Kumaha maneh pokona mah. Berangkat Karman keluar Pak. Eta puas Pak Karman somong jeung teu kaburi aing teu deungeun. Noel Ki Ahmad geus lain kuleungeun ku suku. Jadi jelas kasomongan Pak Karman teh eta Noel Ki Ahmad dugi kalabah lain kuleungeun ku suku. Hei Malik Jang. Celenge we Ki Ahmad teh budak kolot sia teh euy. Cek Ki Ahmad sedeng we cenah Pak. Lain ku bapa rek disebut budak da kolot, disebut kolot da ieu kopeahna kopeah budak. Coba dibeureum. Mari kuncung teh meureun kopeahna. Saha ngaran maneh? Ahmad cenah Pak. Milari pada melan maneh teh sumuhun. Ye, Bapak ngomong ieu nya. Lamun maneh digawe dina hiji sawah anu kadituna gunung kadia gunung kumaha daek di sela-sela gunung ai saung mah aya keur sare maneh cai genah ngan syaratna aya ieu teh Jang syarat kumaha cenah Pak abdi mah di mana ge kersa kieu timulain macul nepi ka waktu panen maneh kudu tanggung jawab teu bisa sakarep maneh kudu wani pol salama ti macul dugi ka hasil kurang leuwih 7 bulan sanggup sanggup wae cenah Pak hama sanes kanten basmi ku maneh kudu dibarantas sebab teu bisa hasil panen urang lamun hama diantep mesing turun ka anak incu ge Jang masalah hama mah kudu dibasmi sebab akhirna teh efekna kasarerea nyeun susah ulah aya istilah teu meunang dibasmi hama ulah higaning sato hewan beurit jeung sabangsana atawa wereng dia lemak lamun ngarusak tetap kudu ditewak Jang komo sato mah komo zaman ayeuna mah yeuh zaman tahun 78 78 malah nanem padi ge ulah samarangan kudu nurut kana palaturan pamerintah melak pare ge kudu pare PUTW padi unggul tahan wereng
itu maksudna PUTW teh tah masyarakat teh lamun bener maruji syukur diberi merdeka ku Allah teh ieu kudu bener-bener program pemerintah teh kudu dibantu ciri manusia nu muji syukur jang sumuhun cek Ahmad eta mah sadaya-daya Pak memang salaras jeung palaturan Allah cek Ahmad sebab efekna karena ibadah-ibadah keneh Pak lamun urang kajadian kalaparan teh kumaha dina ngalaksanakeun salat kumaha ngalaksanakeun pembangunan jeung sabangsana boro-boro jalmi daek sedekah jariyah keur dahar oge teu aya tah anu metak penting teangan sumber ibadah ka Allah teh ngamankeun nagara ibadah ningkatkeun hasil produksi pertanian oge ibadah ngomekeun jalan oge ibadah ngabangun saluran cai ibadah malah ngaronda ge tengah peuting ujang eta teh ibadah lain ngan ukur salat ibadah teh euy singarti atuh ngaraji teh bener gagah maneh man si Ahmad jaga ya nyaho geuning maneh kana cara-carana hirup lamun bener anjeun hayang salamet dunya akhirat mah jelas kudu kitu hayu jang diantar ku Bapak hayu urang temongkeun sawahna ieu paladirin ieu kiamat teh sareng pakarman lempang turun gunung ungah gunung netep banurungsit mapai-mapai pancaniti telah midongkap ka hiji sawah bener ka ditu pasir gunung kabelah kulon gunung sawahna 11 petak cai meni curcor bubuhan kaayaan di gunung tah mad ieu keur hees maneh ieu pae hirup ge dia mah ulah balik-balik ai urusan dahar mah jang dianteran ku bapa isukna jam 11 sorena jam 3 sumuhun cenah Pak ayo tah ieu sawahna ieu bapa manggeus kieu marek balik mangga cenah Pak Karman materas muli Aiki Ahmad materas we Pak da waktu dohor abdas teras setepan dohor barang beres netepan dohor eta Ki Ahmad turun ka sawah teras bae macul eta Ki Ahmad dura asar telah misumping pakarman nganteran eta Ki Ahmad macul bae di tengah sawah barang datang Bapak Karman mamawa sangu cek Pak Karman mah dia teh geura dahar yeuh sangu mah yeuh sumuhun Bapak simpen we di saung Bapak marek mulih deui yeuh mangga Pak mulih Pak Karman eta Ki Ahmad Pak dur magrib salat magrib dugi ka isya salat isya sangu teu leungit saremeh-remeh acan puasa barang datang jam 12 Ki Ahmad tetap salat tahajud dur subuh salat subuh beres netepan subuh berangkat deui ka sawah macul deui we Ki Ahmad ngan aneh Pak ai pacul hiji kunaon tapak pacul kuat aya 10 na ieu kaajaiban Ki Ahmad teh anu akhirna jam 11 datang dari Pak Karman nganteran sangu anu kamari ge weuteuh keneh barang Pak Karman datang ka saung teh Pak goyang kapala pan ieu si Ahmad teu dahar Mad aya naon Pak kunaon sia teu dahar ieu areungap cenah Pak oh lapar ayeuna mah meureun simpen we cenah di saung Pak oh hayo gara dahar Bapak rek balik yeuh mulih deui pakar dur lohor salat lohor dur asar netepan asar Bapak Karman madongkap deui nganteran sangu nu isuk aya keneh
akhirnya ambek Pak Karman babi teh budak ngagawekeun aing ya apa dikira deket aing munar mandir kos nu gelok nganteran mad sia kade mad modar si aing waduh ngambek ieu aya naon Pak beungeut sia ulah ngagawekeun ka aing jadi aing kos nu goblok munar manir wadang mawa nu haneut wadang haneut ieu teh jauh ieu teh hayu gara dahar sia teh gelepok si aing areungap juragan menyareungap ti kamari sia teh ngakanaon euy sumuhunkeun we Pak awas sia teh nyatu si aing dibulabuk sia hulu sia paladirin kiamat tetep dur magrib netepan magrib dur isya dugi kalaban netepan isya beres netepan isya Pak nyekelan kitab we kiamat barang dugi ka waktu subuh tak kiamat netepan subuh barang beres netepan subuh macul we sangu teu leungit saremeh-remeh barang datang kana jam 11 deui enjing Bapak Karman nganteran deui eta ka saung ya Allah sangu aya keneh madeureun mad semat modar si aing aya naon Pak ieu sia kunaon teu dahar deui wae ieu beusi gering sia teh ke juragan ka aing nyelahkeunana pajarkeun ku aing teu dianteran sia teh ulah ngahesekeun euy jadi kos budak sia teh nurug cupu kana kopeah sia nurug cupu si laing teh pantes kana kopeahna euy coba aing teh gidi ka sawah mawa nu haneut balik mawa wadang kos nu goblok aing teh bejakeun sia ku aing ka Pak Haji hayu gara dahar sumuhun cenah Pak ulah sumuhun sia teh para hadirin ringkas riwayat Ki Ahmad kirang langkung 7 dinten 7 wengi Ki Ahmad teu kalebetan sangu puasa katanya tuh banyak. Jadi anu akhirna ieu teh Pak Karman ngayakeun laporan ka Pak Haji Juragan Hasan nu kagungan kakayaan seueur barang dongkap Bapak Karman ka Pak Haji teras uluk salam assalamualaikum waalaikumsalam aya naon mah waduh pusing Pak geus budak mending gebugan we teh si beureum dah naon teh waduh pusing teh si Ahmad teh euy nganteran abdi geus 7 poe 7 peuting hadarupana Pak ceuk nu bohong teh mah ieu sama sakali teu dahar ieu budak geus abdi mawak cabalaka blak-blakan beusi aya kumaha onam ieu budak teu rekeun dahar goblok eta budak teh goblok apa tengeulan apa eureunkeun kek ceuk Pak Haji kumaha gawena jang gawena mah cocok Pak ai cocok di gawena mah pendapat Bapak lain si Ahmad anu goblok si anu goblok waduh abdi goblok naon Pak si anu goblok kusia dianteran eta si Ahmad ai prak ku si Ahmad teu didahar kunaon kusia dianteran deui si anu goblok pannya ku si Ahmad teu didahar heg dianteran deui lain si anu goblok benar waduh ieu si beureum jadi meulit ka aing ya teu ngeunah dewek nu dicarekan euy ngada teh Karman ayeuna mah kieu man nu penting ku sia tanya beuting mah jelema teh aya kahayangna buat harna beliau adalah ahli bangunan yang tawa teu ngadahar sangu sugan biasana roti jelema teh rupa-rupa ulah nyebut goblok ka si Ahmad sia nu eugeg euy tah isukan mah penting ku sia tanya hayang naon eta si Ahmad paladirin Pak Karman beureum beungeutna
ngarasa era ka Pak Haji manehna nu salah kulantaran maklum adat Jawara sapeting eta karman ngasah golok babad ceulina ku aing babi teh aingnya capeknya nu dicarekan barang isuk-isuk Pak Karman geus berangkat ka sawah golok geus teu disarangkaan Aduh, lancang. eta ngagegerok Ki Ahmad geus lain ku sungut lain ku naon Pak ku pamaledog fuatak nyileuk Ki Ahmad kadi sekunyuk waduh cek Ahmad ngambek ya tenang we Ki Ahmad mah aya naon Pak kadi ya sia rampung ceuli sia ku aing galak Darah tinggi. kadi ngadengklak nagalengan ya ngadengklak tak Ki Ahmad Mad ieu kahanap jero kagawir kitu tuh mun teu jawab bisa dibabetkeun ka lebak wae Waduh, bakunan jelema ya. sia teh mani teu daang 7 poe hayang naon sia teh aing nu dicarekan mah ku juragan aing penting ayeuna teh khusus nek nanya sia hayang naon teu hayang naon-naon Pak ieu sia teh jawab kitu heke mun walatak Aduh. jawab sia teh jawab ieu teh hayang naon mun cara lauk teh lauk hayang lauk naon sia teh Mas. aya cenah ai ka hayang naon sia teh ulah nu ngeunah teuing we hayang eta cenah juragan abdi pais lauk emas inungna la ilaha illallah Allah tak diteke modar sia aing geus 20 tahun tara hayang lauk emas tara ngabangkit tangkurak sia kakarak kamari oblog bener sia Aduh. kalah kagaring sungut sia moal dirupakeun ku aing aya keneh kahayang aya naon deui atuh mun aya mah juragan wayahna we jeung goreng-goreng hayam la ilaha illallah waduh menak rawa ieu budak ieu Enak rawa. sia teh teu ngukur maneh ngaran hirup kuli macul hayang lauk hayam sagala aya keneh kahayang Ayah. aya aya keneh bae naon deui kieu juragan punten bae cek Ki Ahmad lamun geus aya pais lauk emas jeung goreng hayam ulah juragan anu nganteuranana hayang kusaha sia teh cek Ki Ahmad abdi hayang dianteran kuratna mintarsih la ilaha illallah eta harita keneh Ki Ahmad diragageun ka lebak dibebes-bebeskeun dina leutak modar sia ku aing ratna mintarsih kaburuan getara sakola ge dianterkeun ku mobil menak nu mana dararatang eueuh nu ditarima sudager anu mana kutang kurak sianek dibelekasakeun setan Ki Ahmad mah tenang we sanajan sirah pinuh ku leutak tah ayeuna sia dibejakeun ku aing ka Pak Haji sia teh saolah-olah menghina ratna mintarsih gidi gringit lengkah perak kepatna manis singkartip dihina ku sia tita kasah pejakeun sekuai mal teu dipaehan sia Pak Karman mulih gancang laporan maka Pak Haji hari kiamat masih banget eta di pancuran bari tenang we dina manahna gumujeng bae gumujeng we Ki Ahmad mah tetep we iman ka Allah kumaha Allah we nu ngatur hirup manu penting ngaula kana parentah Allah pasti ku Allah diatur hirup manusia teh sanajan dihina-hina teu bisa hina ai teu dihinakeun mah ku Allah la yazillu mawalait wala ya'izzu man adait. Pak Karman datang ka Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunahan siaman mani berlok. Waduh juragan, eungap didengekeunana ieu. Maning paehan geus si Ahmad geus. Kunaon?
waduh rusep didengekeun aduh ieu budak kesel ngahina kumaha karma kahayangna riweuh Pak. Pertama ku abdi ditaros aipokna hayang pais lauk emas indungna anu bangsa 45 kilo. Tambahan. Bayangkeun ku juragan pan belegug eta budak goblok. Geus abdi mah kumaha juragan apa gebugan? Ih. Cek Pak Haji Jang. Teu kudu digebugan teu kudu diteungelan jelema boga kahayang ieu. Ala kadar hayang lauk emas gawena oge teu cukup ku pagaweanana. Ayeuna mah si laing teu kudu bingung-bingung ceuk Pak Haji. Eta mah jelema hayang ieu ala kadar ku lauk emas hiji pangalakeun we. Kumaneh? Waduh. Jebah gede hajasana. Ceuk Pak Karman boga garelokah we di jelema teh ieu euy. Jeung goreng hayam di juragan alah newak we hiji mah wah teu beres ya gan urusan lauk mas jeung goreng hayam kuring teu bingung ieu nu sarupa deui mun asal gagja jantung ya ya budak ngahina kan Nira Satria Tanang Betara Longengan itu pun cara wayang mah ngambek Pak Haji teh ulang ngajar jelas ibu budak teh ngahina ka imun ke jalan tapi sanajan kitu man ieu teh hiji amanat seolah-olah ieu teh amanat nitah dibejakeun meureun karatna mintarsi sedang amanat teh berat Pak jang hukumna tah ayeuna mah kieu man aing ge teu ngeunah ieu bejakeun we ayeuna mah karatna mintarsi eta mah terserah ratna mintarsi lamun ceuk ratna mintarsi teungeulan paehan aing tong jawab wah bener gan ceuk Karman moal teu ngambuk si neng ieu hayo bejakeun paladirin ieu nu geulis teh sumping ti sakola kalersan pisan nu geulis lungsur tina mobil gidigringit malengkah perak ngaganeang kepatna manising karetip lucu kabina-bina teras lebet ka kamar aduh ceuk Karman mangkaning ku si beureum titah ka sawah teras nu geulis teh dahar leueut sanes kanten barang beres dahar jol Pak Karman dongkap mereklir ka Dewa Wiswano Yawano pisan lawan trok itu mun cara wayang mah ai marak teh ngadeuketan Karman teh teras uluk salam assalamualaikum waalaikumsalam dedeuh teuing mamang cenah aya naon teh sisinarieun aduh neng mamang teh bakal mencit deui jelema ieu sauratna mintarsih teh mang ari payuneun neng mah ulah sok samarangan nyarios ari jalmi mah ulah disamikeun jeung sato dedeuh teuing si mamang mah ieu aing teu deungeun rasa gagah sorangan ulah sok kitu payunan neng mah geuleuh mamang pan bangun karunyaeun amat nah hate ceuk Pak Karman ya kieu neng ari nu kauli anyar keneh teh pan aya nu sok make kopiah beureum tah ieu budak belegug ieu terang neng ka nu sok make kopiah beureum oh Mang Ahmad panginten mah heuh bener eta belegug tah budak teh manehna belegug ceuk ratna mintarsi mang ari neng mah teu nguping kana belegug tepi colodod kitu mah nguping ti barudak oge kieu cenah pentak pihawatireun Mang Ahmad teh mani teu tuang tos 7 dinten cing atuh mang uruskeun daharna ulah sok ngarah tanagana wungkul ka jalmi teh katuanganana tuangna rapihkeun sing beres waduh pan bangun karunyaeuna amat ya bingung atuh
Neng ku mamang teh dianteran tara di dahar goblok teh budak teh goblok kumaha hoyong pais lauk emas neng pan belegug pan mamang ge tiba heula tara menta lauk emas nah eta budak teh wani-wani teuing ya Allah mang pan ai barang bere mah kudu kanu hoyongeun cing taroskeun we ka ulama anu mana oge jeung urang teh kaceluk ka awun-awun mang kakoncara kajana pria pun bapa teh beunghar seueur kakayaanana wajar we mesihan lauk emas makan udamel mang sawios sanaos mama teu masihkeun ge da neng ge gaduh kulah tu aya 30 deui cing geura ala mah waduh gare lokal jeung goreng ayam neng deui alah si kabiri aya 20 deui mah waduh Karman melit hatena bingung sentimen datang sirik neng urusan lauk mas jeung goreng hayam mamang teu bingung ieu nu sarupa deui mamang asharagag jajantung ibu rama neng oge ayeuna geus teu raraos pisan ieu budak teh ngahina neng teh kaceluk awun-awun bintangna parawan di karasidenan ieu menak nu mana neng uninga teu aya anu ditampi ulah-ulah ka sawah kaburuan getara tah mamang teh nyerina teh geulis ieu si beureum si Ahmad nitah nganteran ka neng ieu sakitu mamang nah paehan nah teungeulan mamang nunggu perintah ti neng mamang kaceluk awun-awun tukang bobok tukang tarok kuduk parung cigunewa cikangkengan serak cimane tanyakan beraja musti taji melela betara karang ilmu banyu pancasona betara sang-sang sapu angin sapu inyuk sapu pare sapu naon ge aya di mama etarat nemintar si teh ngecelak cipanon pa cek nu geulis mamang ulah hianat ai manusia mah ulah sok dihianat kitu diteungeulan ulah mang dipaehan mah sumawona dadah teuing mangkaning neng mah boro-boro ka sawah mamang kaburuan ge mamang terang teu acan neng mah mang sanajan bari jeung kitu koma dipaehan atawa diteungeulan sanajan neng tara ka sawah mamang silang kitu ge teu naon neng daek nganteran ka sawah cek nu geulis dadah teuing mang neng teu naon-naon neng daek ka sawah eta si Karman mending ngagoler teh eling-eling pingsan sirik mah saking kesana Masya Allah daek nu geulis mang geura ala laukna jalana mang tuh dipipir leuit koloyor we si Karman beureum ceulina ngomong henteu naon henteu kasopana teu beureum eta jala direjet nya aja didobol-dobolkeun atuh ngajabrugan lauk ku jala dobol mana bisa beuneu sentimen bari ngorowe cowe ngomong haye lauk sing jala linger sia bisi lebok kuntul beureum bangsat teh ieu budak jadi dewek nu capek ieu lauk geus katewak dilepaskeun deui malum kulahna leutik mabok lauk jol nu geulis mang geura hanyat kolot kapoe aya wae jalanna piraku ieu lauk meniranghap capacipi teu puguh ieu geus beunang ku neng ya ulang ngajar ieu lauk make lalineuk deui hayu geura tewak hayam Bapak Karman newak hayam lain ditewak di baledogan kumanehanana keuna ka jauh jauh ya eta hayam manising balakatak lalumpatan anu nyusup nu lumpat ka kolong ayo hayam bisi dilebok careuh beureum sia akhirna eta hayam nyusup Pak Karman laporan neng teu meunang hayamna alah piraku dasar aya pitulung be ti Allah Pak hakikatna aya barudak leutik ngadu hayam nenyo hayam ratna mintarsih laju ditewak barudak urang anterkeun yu sok bager masihan artos dialan teu punten mangga aya naon ujang
Iya cenah hayam tadi aya nu ngudag-ngudag ce ku abdi ditewak bilih diperyogikeun ieu teh bade dipotong atawa bade diical ya Allah kasep deudeuh teuing nuju dipilari ku cece tageuning eleh ku budak ieu mah jelema kolot kapoe ieu eta Pak Karman kesel amekna Pak nyangkin gede ku sewot ka eta budak menang aing ngubar-ngubar titah kajo kutang kurak sia dibawa ka dibolor sia goblok ngancam Pak Karman liwat ka imah aing rejet suku sia teh budak sing gerbeg lalumpat dulur eta hayam teh dipencit lauk emasna dipais make mantega sanes kanten tomat ieu dauna Pak meuni 5 palapah teu cukup ieu sebab lauk kurang leuwih 5 kilo ai hayamna digoreng lauk emasna dipais Pak meuni meleding seungit pohara amet ka olahan eta seungitna tinggal si Karman pipir dapur ingsrek Bu masyaallah ai nyangu nupang bodas-bodasna beas ai wadahna ieu sangu dina sangku anu nekel nu weuteuh nu can pernah dipake ya Allah cek si Karman neng biasana ge ka sawah mah nu bobokon nu eueuh sokoan neng mu mah sapirakuna neng teh jalmi model kieu kudu mama bobokon eueuh sokoan waduh ai buntelanana saten bodas meunang ngabordel waduh cek Karman kiamat hate aing ge kieu teh aduh masyaallah eta nu geulis teh terus dangdos aneh teuing Pak eta sinjang di mana ka kota ge tara diange nah ai rek nganteuran ka sawahna diange sinjang rereng nu pangsaena kudu geulis diange acuk oge nu pangsaena kudungan sutra bodas mani ngarumpai kana mumuncangan putri meureun Allah Karim nyanyanak sangu nyanyanak lauk mas jeung goreng hayam deudeuh teuing berangkat mani ngagenclang turun unggah dina galengan tatanggana beng-breng aneh ieu nu geulis daek ka sawah si Karman edan di rorogan tongoh ku hawa amek nu geulis nganteuran nungtungna meupeus keuyan kebon cau beak direjet kebon kacang dileyak pager dileneh pohara Karman ngamukna di tongoh Pak tanu geulis teh gancang lempang jol ka saung barang datang ka saung Ki Ahmad keur macul di tengah-tengah kotakan Assalamualaikum kenemalan Ki Ahmad ongkoh we macul mang liren heula pais lauk emas tos dongkap mah eta Ki Ahmad tahan harga nemalan henteu nyileuk henteu mang liren heula sama sakali eta si Karman amek ti tongoh setan nemalan sia babi nah sia teh kabina-bina teuing nemalan goblok ih Ki Ahmad ongkoh eta Karman kenekna eta Karman teh nu geulis beuki deukeut bae eta nu geulis teh teras we pakana galengan emang liren heula lauk hayam jeung goreng lauk emas dongkap mah goreng hayam jeung pais lauk emas parantos dongkap ieu neng nu nganteuranana najis teu nyileuk teu nemalan eta si Karman manis morengkel ti tongoh setan geus eueuh soraan la ilaha illallah goblok sia ogoan jadi kitu nemalan sia teh mad eta nu geulis teh munar manir dina galengan deudeuh teuing aya sugan 3 meter mah mang liren heula ih najis eta nu geulis teh cunuk kana waktu ninggang kana mangsa aya aneh Bapak
aireng kenek nyisakeun sinyang eta nu geulis turun ka sawah eta si Karman ditongo hawa teu tega ragag kabelah ditu golenceng teh borobot ka hanap Karman ragag Di mana dulu ya? ku hawa kaget cicing digawir hawa amek nih nu geulis turun waduh ragag guys Jadi setip Saya malah. bisa. Setip. sampeurkeun ku nu geulis ai disampeurkeun teh peureum Coba. kitu Ki Ahmad mah mang hapunten neng ngagandengkeun ka emang newo-newo nya ngariweuhkeun